ukur mapai riwayat zaman baheula. Tulisan ti para wali rekaan para pujangga peranyata nebag-bagan pawayangan. Pada ngareka-reka basahna. Pada mah pantas adeg-adeg nek. Pada mah pandekeun caritana nuluyu jeung zaman tur nu ngajamananana. Seuk asa wajar lamun dalang beda garap jeung metana. Beda haleuang jeung caritana lantaran kangaranan manusia. Sok sanajan buuk sarua hideungna ari karep jeung kahayang sok rajeun beda-beda. Anu pentingan hiji seni padalangan tetep nanjer ajeg dina ajen kaduluhunganan. Kacarios nyatana di palemburan tumaritis lembur sikur sisi gunung hejo lemok dang daunan. Sato gede sato letik di sarada nyirikeun hiji lembur anu gemah ripah loh jinawi subur makmur kertaraharja. Ya kalarasan nu dipupuhuan ku kersana Lurah Semar Badanaya kairing sapala putrana. Ya jalalakeun euy. Dek kada meni atoh pisan ayeuna teh yo. Toh naon ka? Ningali pepelakan jadaradi. Hayam geus galana teh tere di pareuncit. Sing sararehat we poe ayeuna teh ho. Kembang jada bolong geus jadaradi. Loba jualeun ayeuna teh yo duh ampun. Alah waas deuleu nya pepelakan jalan dia ilmu kurusum aglonema. Henteu nabeuh nya kitu teh we geuningan kudu urang teh koreh-koreh cok sagala rupa oge lin. Kudu motekar ka. Kudu motekar sagala rupa oge. Aya iwung ala iwung ka. Aya iwung ala iwung. Dan segala rupa ge perlu urang teh ikhtiar nya euy. Usaha Kang. Bancek dinu lagu ge kieu pan jadi dengekeun ye. Ih kumaha. Sapanjang urang gumelar ulah kenat na ikhtiar. Tuh pan ya. Ilmu tungtut dunia siar nu awon perlu disinglar. Aya deui kumaha mun urang eling wiwitan tang cumo kamalinaan laku sok make aturan sagala rejeng kugeran. Waduh halus dulu nya diajar janji teh bari jeung menang latihan dewek teh jang diajar ti saha Kang? Ti kersana Bapak Haji Dani SSN. Bisa kieu teh pan alhamdulillah ieu teh berkat salerea. Alpukah anjeunna. Alpukah anjeunna ku kamotekaranana alhamdulillah pan cicepot nepi ka di manajeranana kumanehna teh. Lah paneh beuki maju. Maju. Beuki maju yang ngadidik-dik ka ditu. Aduh, baraya dulu di lemur baraya anu di kotana.
cek tinu tadi pun disebutkan ya kumaha cing? sepanjang urang gumelar ulah kenatnya ikhtiar Bener. ilmu tungtut dunia siar nu awon perlu Singlar. disinglar Ulah dikukut tukang gorengan maka. macak dengan pemajikan tinu ulah anu ararawon ya Benar. Setuju. awon teh dalam arti lamun ningali salaki keur susah ulah kukulutus teu saeutik pan ku perekonomian ayeuna teh pan kitu Benar. semakin menurunna perekonomian ku ayeuna komo aya disebutna teh pandemi corona Oh, benar. leung basa corona teh kokorobet jero calana ngeunah Awah duit tombol korobet kan. komo lamun ieu mah disebutna corona ge penyakit nu sieun ieu ka dieu Teu kadeuleu Kang, tapi bahaya. lamun ucuin kalikeun dewek euy aduh heuh kitu mata kajengkeung teh ku corona teh Nu awon mah bener kudu disinglar kan. nu disinglar nu ararawon teh lamun kahayang pan atuh teh saeutik ayeuna di naon pengadilan negeri agama loba dengan janda-janda anu ngeta diceraikeun Eta teh dampak Kangnya dampak teh mata sagala rupa oge ya kudu syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah jalani hidup ini jalani eta hidup ini tuh alus eta teh nada ti Amerika aya salendro kan Kang. disebut salendro lain Saledri atuh nu bieu mah Kang. Saledri nu bieu mah. gelo alah rupa-rupa tak kitu pan ayeuna di pengadilan agama geus rea lamun bisa mah ku ningali kejadian ayeuna mah ku perekonomian anu memang luar biasa kurang-kurangna disabaran kurang-kurangna diikhtiaran ku urang maka ditu teh bakal nyilakakeun teh Semakin menurun penghasilan, semakin tinggi angka perceraian. Tuh, gening silih nyaho teh. Bae loba pulunganeun randa Kang Alah kitu palawur mata ke kursina ke dulu-dulu nu di lembur. Baraya anu di kota wayahna we ti akang memiha persisir jeung minyak. Cek paribasa mah kudu kacai jadi saleuwi. Kadarat jadi salebak kacai si gentol mandi kadarat si gentol salat sing dijantelkeun kula warga anu sakinah mawadah warohmah ulah nepi ka paparasaan mah euy bahaya teh karunya teh ka anak pandi ujina awewe mah Kang pamajikan kumaha kitu di ujina salaki teu boga duit di ujina salaki keur loba duit eta kitu diujina pamajikan mah kudu lalaki keur teu boga duit eta ujian biasana mah papa come here keur loba duit sakalaina teu boga duit napan beda teh manehna dijejak di geruan putara daek teh bahaya ulah aya leuwih parah pamajikan teh Kang naon gitu nyampak nu ngagih we gebang emok sia teh nyaho nginjeumna Kang heueuh tajeng heuh meni ujug-ujug loba bang emok sagalanya saya berjanji sugan teh berjanji teh maca tahlil ya mah heueuh kitu ulah mun bisa mah ayeuna mah tanda tangan ge bisa nginjeum ka salaki batur panen teh intina mah kitulah sok saralah dijieun solusi Kang bener bahaya aya pinjol sagala geuningan eta mah naon pinjol teh naon pinjaman online we pinjaman online sok api-api teh nyaho sengkilang pelanggan pan hari teh pernah KTP dewek dipoto bari jeung dewek-dewekna sakalina teu mayar Kang pan saear salemurnya ya salemur bahwa si eta can mayar heuh tak kitu ulah mun bisa mah syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah teh paribasana lin cek dina lagu mah bener sebab melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade goreng beureun bakal sabalikna kitu bener Aldo cager maneh alah aya wawan Aldo di ditu mah wawan Aldo ieu mah ipok Aldo alah bener asli teh
Lain Kang. Naon? Kur dampak corona teh geuningannya karasa pisan. Karasa pisan ieu teh. Karasana teh geus rupa-rupa geuningan. Seniman panen ujianna teh aya we. Oh, seniman geuning heuh dewek teh jadi RT di Tumaritis teh da lain 1 tahun 2 tahun. Malahan masalila nangan seniman teh mending geus belah dieu ceuk anu hiji, oh kok kamari teh geus diizinan. Ai belah dieu, oh kok ayeuna ditutup deui. Cenah kitu nu mana nu puguna teh lieur ieu teh ah. Tapi dah can izin mahal Kang. Can izin mahal cina aya nu kudu ngizin kayak make duit 5 juta. Belah. Dimanfaatkeun Kang. Dimarahalkeun pada mah izin teh lain hatina izin kudu diwakilan sok atun boga hajatna langsung nyeun izin ka gugus tugas kabupaten. Insyaallah da gratis izin mah gratis. Kan urang teh karunya ka bapak polisi, bapak pemerintahnya mere we keur udud-ududna mah kitu. Manusiawi Kang. Manusiawi da segala rupa ge urang teh perlu barang dahar pada model kitu nya. Tapi da teh saeutik oknum anu manfaatkeun kaayaan ayeuna Kang, kondisi ku ayeuna. Nu matak oknum ayeuna teh bener loba pisan oknumna la ilaha illallah rabbi. Ngaradak jadi calo Kang. Nu matak ngaradak jadi RT. Aduh. Lain nyindiran ya makangnya. Henteu ya mah. Ada aya seniman mah ngan sakur bisa ngobrol teh di nu media pan kieu. Ngan urang oge aya vokal makeun bae ngan ulah make teuing. Bahaya da apresiasi teh perlu. Betul. Aspirasi rakyat teh perlu. Sasaleuheung oge urang teh salaku seniman ngan saukurna teh bisa nabuh tapi yuh DPR mah buat ting leuwih lieur ti batan urang. Bener Kang. Oh. Godaan geus menang itu atau nyesuaikan pangeran oke jeung kemampuan. Segala rupa ge Allah teh moal mere kasusah di luar watesna salian lamun eta jelema teh bisa meureun naon yang hareupan eta kasusahna masalahna gitu. Bahkan buat ting heuh leuwih parah di luhur mah kitu nu mata karunya deka pok euy. Bener Kang. Lah lalawara tingkang modal ustad da godaan teh leuwih ti urang. Nah, komo ustad oge da karunya gogodaan teh leuwih ti urang. Ayeuna biasana heuh pan sok aya we rotinan wae mah panya ayeuna pan heuh rada jarang geuningan heuh da sagala rupa ge urang teh milarian kipayah teh kumaha we carana model ayeuna seniman nya meureun di nu nabeuna. Atuh meureun ayeuna para ustad meureun sok aya di nu pangulem-pangulumna lain ngajualkeun beulikeun ayat tapi meureun heuh pangartina meureun dihargaanna ku musnami meureun sok mere meureun saeutik 2 eutik mah rezeki keur para ustad pan aya keur kieu mah pan kumaha lieur kitu minimalna boga idangan mata mah eueuh idangan oge euy komo di TV mah eueuh idangan ge kita Pak Haji Aman teu datang Pak Haji Aman ATM na eueuh Kang ATM laleungitan gitu udah bosan unggal poe teuing mah tuh aya rada rajeun ti pijat urut ucuy alhamdulillah sumping tuh lain katilna teh dagang naon eta teh naon geulang bahar dagang geulang bahar paru-paru ayeuna teh urang teh lin sanajan Kang SMTP ge pan sakedap deui teh tareh dirgantara anu ka-7 bener tareh ulang tahun milangkala Kang milangkala SMTP nu ka-7 tahun jeung bari ge heula mun bisa mah urang sareragam nya heuh urang marake baju seragam pan murah hargana kitu boga kayak geura bakal biji lah gambarna tah seragamna geura aya di di layar kaca geura yeuh hargana eker pen kudu disararagam pan urang teh kudu silaturahmi teh rupa-rupa bener ku alpukahna SMTP teh ku alpukahna SMTP teh ngalakeun duduluaran sisa jalma meureun nya anu mentingkeun kanu disebutna silaturahmi kahiji bakal dilombakeun rezekina kadua dipanjangkeun yuswana eta nu diharepkeun teh pang nama meh loba injeumeun Kang loba silaturahmi teh aduh ampuna sia mah iki kita teh ka injeumeun euy pok tak kitu harga bajuna teh kayak kira urang bijilkeun pucunghulkeun sia operator MCR bijilkeun aya bijilkeun aya pokona jelaskeun we jeung trekeun ku akang kumaha eta intina mah mun eta harga kawasna teh hijina teh sabaraha pok 75 tong ngabatikeun Kang. Hah? Ieu teh cek aing ge teh puguh cek teh 75 dan 80. Ating harga mah pokona mah aing sabaraha bisi salah pajak ngabatikeun. Gitu, tapi dah heueuh nu matak cek dewek ge dina poe ayeuna teh nya intina mah ke bakal aya kaos fan terutama ke pemirsa fan SMTP
anu mana kita bakal silaturahmi kaping 23 Kang. Kaping 23 nya. Kaping 23 ayeuna anu baris ke dihibur ku rupi-rupi keseniannya. Oh, program-program anu hebat. Mudah-mudahan atuh SMTV sing tetap jaya di udara salawasna. Amin. Oh, amin Kang. Alah ampun. Assalamualaikum. Duh. Saha? Naon euy? Kala naon euy? Aya nu ngagedik deuleu boy euy. Allahu Akbar. Nabakeun nami abi kiking. Allahu Akbar. Saha? Nepangkeun nami abi kiking. Amit-amit eta. Lain dek-dek kitu katinggang sound system gitu euy. Ayo ieu teh saha? Abi kiking. Aduh, kiking. Naon? Urang mana maneh? Urang ulin yuk ah. Siapa geus kemana kadep aya naon mun ruas mun ngogeding kitu lumpang teh malu. Beli wujud aya mun gulak-gilekih mit amin. Mangulaan saon jeung kada kapi naon jeung ekon eta teh uwa. Naon kapi naon? Kapi uwa. Oh uwa. Ampun, aya naon king? Ieu teh sebenarnya teh rek beja urang teh rek bebeja. Bebeja ku naon? Ieu teh sebenarnya teh kan sedih. Ampun. Sedih ku naon ai boga kasusah teh sok bebeja lain ujug-ujug ceurik we kitu. Bebeja. Rujit aing. Beli rujit sateh belagong. Aduh ampun lebih kadang lek aduh. Sirah di bekah herang lecir gitu. Aduh. King. Naon? Kunaon maneh teh atuh? Kieu sebenarnya teh urang teh dina waktu nanti diusir ku pamajikan. Alah eta. Buah-buah dampak corona deui Kang. Ampun, diusir ku pamajikan. Nya abdi teh sedih. Pamajikan teh adat-adatan nu ngalpoe. Yang ujuk-ujuk yang tadi serahkeun nih pemajikan. Oh, eta. Aduh, ampun. Makan yang budak hayang sepeda. Anu panggedena hayang PS3. Anu panggedena hayang PS3. Anu panggedena deui hayang bobogohan jeung si Ajil. Ajil mana? Ajil kacapi eta teh jigana teh hayang bobogohan wae eta teh. Ampun. King. Naon? Aduh, ampun si King nepi ka kena. Deudeuh kitu na Kang euy. Cageun Pak Odin ki. Meuje ayeuna teh komo si Apeh keur minta duit wae. Budak teh ngaranna teh Apeh. Apeh naon? Apeh. Ocit cager si Ocit. Meni gulak-gilak wae si teh kapi naon si teh Kakang Erwin. Alo. Aduh. Allahu Akbar. Kunaon? Pamajikan teh urang teh diusir ku pamajikan pada pangala teh boga bebenangan tara dibere unggal poe isuk-isuk. Isuk-isuk aya anu nyampur. Aya pete dicarekan ku pamajikan urang. Saha nu nyampur teh? Padahal masih didin nyampuran teh nambah kuda rengong. Aduh. Watir Kang. Teu nabeuh beureuda manehna mah. Tukang gedur Kang. Aduh. Ai maneh sok bagianna. Oh maneh teh tukang nabeuh. Nya abi teh biasana teh sok nabeuh tanyi kuda engong. Aduh.
ku sabab lockdown ya teh kuda rengong lagi ulun ngap kuda nepi ka modal sorangan kuda oke. Aduh ampun yo sing sabar king salarea teh tapi king lamun kahayang lamun ayeuna manggung eueuh sok ayeuna keur nu usum teh naon keur nu usum teh ayeuna teh pepelakan kembang ih emang aku cewek apaan tong bauan zaman kiwari ulah bauan ulah abong lalaki anu abong awewe anu biasa ngome kembang di dinya embung ngome kembang anya teh keur payu aglonema teh dulu janda bodong anu baruleud geuningan aya eta teh kembang bonsai malahan aya di dieu mah bonsai bisa hirup bonsai beda di ditu mah duitan di dieu mah aduh karunya dulu menyedihkan keur maleutik aduh gitu dumatak abi teh sakapung masuk nabuh abi teh pan raden kuda renggong di mana kuda renggong giri indah putra lamun di dinya bener baheulana sok kuda renggong bener buka pangabisa nya boga urang mah laguna ge ngeunahkeun sok sorak trompet kumaha lain seuri sate buru aiteun centil sia eta mah aiteun centil ih meuli pikaruji teu paingan saya diusir ku pamajikan teh sok kumaha ai salat trompet heeh hari sorak kudana oh bener eta mah kuda bikang Kang bisaan mana ari kuda anakna aduh ampun bisaan kiking hebat kuda beger kumaha kuda beger king siapa doma sama tuh kuda keur barang gawe kumaha aduh lamun lu sora kuda keur barang gawe kumaha izin kumaha izin ya sok bodo izin wak ah gelo sia teh eta teh sora kuda barang gawe mah wak izin ampun ieu teh rek nanyakeun sabenerna teh kudu kumaha atuh ieu teh solusina abi teh ieu teh geus teu manggung-manggung pamajikan geusna nanyakeun wae eueuh penghasilan kayak urang tuluykeun aya nu bade ngiri ngalagung heula tong ka mana-mana oke siap nya kitu abi teh naroskeun teh da mending kudu kumaha atuh abi teh mending geus teu nabeuna ih kitu kenena urusan abeuh mah kudu multi talenta ku ayeuna mah ulah bauan kudu sagala bisa tuh ngandelkeun saukur dinu seni kudu banting setir sagala rupa ge kudu jiga dalang Andri nah kumaha kitu kok dagang hayam pan urang teh kudu sagala di naon geuningannya dagang hayam penyet digeprek-geprek kitu kan alhamdulillah we untungna ge dununganna bageur pa direktur teh mulian wae bageur bubuhan karunya we meureun meuli 20 di hakanan ku si Raden sorangan we jiga beurit nya kitu nu puguna ge urang teh ieu teh mending geus asa bingung jabadi udag-udag ieu teh di udag-udag ku pamajikannya kitu teh ngarungsingan nyan kuncan kunung nagih mending geus daru tah sagala rupa ge aya mah kudu ieu mi indung ka waktu mi bapak ka zaman maksudna zaman naon pan ayeuna mah ieu nya serba digital zaman ayeuna mah di era digital ieu teh sok pake ku urang kamanfaatanna teh sagala rupana ge boga HP pake beger ieu mah tuh boga HP pake beger ngaheureyan rana ngaheureyan penyanyi organ lamun kitu penyanyi organ can boga di mah geus bogaeun pan beureuh boga teh cik ngukur ka kujur atuh kayang teh ngukur sakujur kitu da pukul lagi kikih mah meni sedih aduh motong sedih wae ngan ieu teh rek nanyakeun kudu saha nanyakeunna mun panas kapanasan geus montong dituluykeun urangna teu bisa gelo ya lamun hayang nyanyi teh lamun di dinya hayang nyanyi
pentah lah surupanana ulah janji gowok wae sok hayang nyanyi kiking teh geus hayang nyanyi tiba heula matak janggotna kieu ge geus jiga Roma Irumut irama cek batur mah kuling teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabenerna hate ngarasana langsa dulur tepukuh dirupa jeung dewek oge aya di mana jeung deui duka di mana mun panas kapanasan kiking oge sedih pisan panggungan hiji acan da geuningan duh jangan pisan sedih kiking ulah sedih jangan pisan bu panggungan rajen kiking teh hayang-hayang bisa kamari ke kiking teh sok unggal-unggal poe teh tatakolan nyieun goong nyieun saron da nyieun goong nyieun saron teh kala tepuku surupan teh kala teh payung tengah ler teh kidul nyieun acak goong gambar orei welang aduh sakalian manggung dieureunkeun dibubarkeun ku Pol PP hayang aman maneh manggung nya hayang kumaha ieu lamun hayang manggung ulah nanggap organ ulah nanggap kudarengong ulah nanggap sagala rupa bising ti diijinan nya kudu nanggap naon atuh kiking dengekeun lamun hayang aman manggung kudu nanggap guludug hujan angin teh insyaallah gelo sia mah hayang aman deui naon atuh temen nanggap guludug hayang aman deui teh nanggapna teh kampanye sok lamun nanggap kampanye mah aku akan membela wong cilik aku akan membela wong cilik aku membela wong cilik ai sia gelo sarua aing oge aral aya deui hayang nu aman nanggap naon nanggap tetangga pasea sok kena rame aduh ampun nanggap tetangga pasea mah insyaallah kabeh balubar gitu mun eueuh solusi sia mah sok hayang kumaha jeung aing sia lanang aing bolenang deuleu lain gitu koe lanang nyong lanang sate hai tini teh mengajak gelut kan teu bisaeun jeung nanti aduh ampun sate kiking sate lamun di eta mah disebutna teh hebat-hebat teh maneh naon hebat teh herang babatok hei gelo sate ulah kitu ieu sate ngaledek teh lain ka aing ngungkul kumaha lamun Raden ngilu ngambek Persib eta mah ampun Persib eta mah geus kemana kare I'm sorry dak kitu sok aing teh rek ngenta solusi ka RT teh nah kalau nintah nanggap guludug kacipta bayi kita panggilkan guludug we astagfirullahaladzim aduh tulungan aduh nah ari maneh heueuh panterame nanggap guludug mah atuh heueuh sok atuh kahayang teh mere solusi tah lamun rek nyata solusi ulah ka dewek da dewek mah selaku RT penerus aspirasi rakyat penerus aspirasi maneh sok tanyakeun ka Bapak dewek ka saha ka Bapak Semar naon Semar teh Semar teh singkatan naon Sempangangker marnya maraan datna alam oh gitu oh sugan teh Semarnok semur eta mah teh
Ai sumut teh geuning kue anu leuh semprong teh. Ih sama kakolot teh we kula sok kitu. Ayo mending urang tanyakeun ka ditu ka ayo. Astagfirullahaladzim. Boga salaki weuteungan kieu. Temalep temalulu mun sarana di hayu euceul. Bagawean ngan ngaliwet we unggal poe. Mun sedih euceul teh. Boga salaki jang pangneangankeun salaki deui keur euceul. Namun percaya nepangkeun nami Abi Nunun. Nya jeung sieu ai ka si Raden mantan naon? Mantan tawa naon? Ka si Raden mah eta mah baheula ku potongan ya. Popotongan ku sini bogohan di handapeun MCR ku si Raden teh. Di handapeun sakal sawit. Bisa jadi mun sedih euceul mah ieu. Dipahugi lauk jaher ku si Raden teh menang meuli teh lebakeun SMTV. Ngomong lama pek teh menang maok, ni sedih euceul. Jang euceul teh hayang dengan beronong ih. Boga salaki nya kitu teh. Ukur ngarurujit. Penting we sakalina hayang we bari jeung isungna teh tara mere duit, tara mere risiko sedih ka euceulna we jang. Ece salaki teh eta si Kiking. Aduh khawatir tuh. Si Kiking teh pagawean teh nya kitu teh teuing kunaon teh. Ngomewe beko sangapeung mah ujang jedak teh teh. Hayang borodong euceul teh hayang deangan nu laleutik. Aya nu gede emang geus wareg euceul teh. Kamana si Kiking can balik-balik pada kamari we diusir ku euceul teh. Meureun atuh da sok badagong ka salaki teh. Lain badagong ipok. Da ngaran-ngaranna istri mah nya kitu dulang tinane. Sok hayang we dibere najan 1000 2000 pan palibasa ke resiko dapur. Udah hakna atuh. Keur meuli pampers budak. Keur meuli rupa-rupa panaina teh mun asa sarana di manggungna teu nabeun-nabeun. Euceul ge nyinden lin. Euceul ge nyinen. Baheula mah lingkung sini orai gabruk. Sugan teh giri hiras. Jeung dalam nepi ka baheula mah euceul teh terkenal teh sinen Yuyun Cepelang teh euceul. Euceul teh asli. Nah ini kurang diantar-antar tepan kumang Acoy lain harita. Diantar-antar ku Acoy pijet. Nepikan pada kakak itu nanti euceul teh mun asa bingung ku memikirnya oh sayang. Modus api-api mencetan Acoy teh lain. Oh nu mata. Pok. Euceul mah hayang ngitun-ngitun salam heula we. Nah bener atuh Sugan we loba nu nyecep ka euceul. Loba nu nyaah ceu. Loba nu nyaah ka euceul hatuh ayeuna teu panggih di SMTV di transfer. Bisa ke langsung ka rekening euceul www.yuyun.slang. .com maksudna teh kitu. Nya ngintunan euceul teh kangge ka Bapak Haji Aman di Wado. Kapinaon ka Pak Haji Aman? Kungsi jadi popotongan. Alah geningan. Digeraksak euceul teh di handapeun takal cauna. Matak Pak Haji Aman mah aneh boga takal cau betina 2. Kitu nu matang. Dipahugi naon harita? Diparugi? Dipahugi naon ku Pak Haji Aman? Dipahugi nanti paria euceul teh. Matak meni pait kaina teh nyeng. Aturan kangge ka Bapak Haji Aman ti Wado. Jatinunggal beureun Ti Jatinunggal. Oge ti hilap euceul teh.
Kang Eka apa Haji Anung di Sinarjaya Membel alhamdulillah parantos masihan pangasihna ka Ece masihan naon Cek masihan sponsor ke marek sponsoran unggal acara teh ngan can didatangan we ku si Deni na gitu lebar oge rumah makan Manini Legok oge sampana nenek kitu aya Kang Yana CM ti Batu Nisan alhamdulillah oge aya ti Taisha Nusantara wah bener tah oge geningan aya deui ieu Kang Eka Kang Opol wilujeng wayah kieu Kang Charles Apihno si Batagor Cinta Kang Ceribel Mama Yayat di Cimalaka oge wilujeng wayah kieu urang pasar sa pasarna oge teh hilap Kang Deka geuningan urang mana deui nya Ece teh mun asa ieu ieu teh oh da pangacakan ari Ece mah oh Acepi aturan wilujeng Kang Yayo tapi dai ku Acepi jeung Ece ngintunan mah da Ece teh asa liur ayo inget deui kanuna nasiban lamun uing teu montekar ngandalkeun dina seni mah heueuh yo kitu nya ku komo zaman ayeuna untungna teh montekar boga pagawean sejen tak kitu kerajinan aya peplakan naon mah rek ngajak si Kim ke lamun daekeun mah didinya ge meureun sarua we pendapatan teh menurun nya oh lain menurun deui ka awak-awak ge menurun deui wae da keur mah turun terus ya turun terus aduh pan didinya mah selaku linmas teh teh naon? Unggal hajat aya pan biasa masuk megatan drum geunya pendapatan teh kurang ngajagaan drum ayeuna drumna arareueuh aduh nya kitu mangekon tapi ayeuna mah kieu we lah urang cobaan ka Wasemar nah sugan we atuh oh ka sesepuh nyuk ka sesepuh naon-naon ge da urang teh nya urang teh da kudu tadi mah ceuk dalang teh ngindung ka waktu mi bapak ka zaman ta mi kolot ka Pasemar. Mana uing ka bonsai kieu meureun. Lamun enak uing teu boga lanceuk, bonsai teh aku lanceuk. Uing teu boga adi, bonsai teh aku adi. Uing cenah teu boga kolot, bonsai teh aku kolot. Heeh, aku kolot. Uing teu ga monyet, bonsai teh aku monyet ku uingnya. Ulah atuh. Bahaya kituan mah. Hayah mangekon ayeuna mah urang ka Pasemar we langsung. Kira-kira lagi kiriman kumaha ya? Kiriman naon? Ari ka kolot mah kudu mawakeun pan. Alah geus we urang mawa. Angkewe tuh pan si Aki Semar. Si Wasemar teh kamari teh ngabangun pemandian umum. Pemandian umum. Aya hawar-hawar pemandian umum kulantaran eueuh semen cenah. Urang ka Pak Haji Anum we nyobaan tah kitu. Nya atuh aya. Nya mangekon nya. Hayu ayo. Kacarios nyatana keun urang tenen dihandeleum sieum gesan sampereun dat urang tunda dihanjuang siang ke urang samper deui nyatana dina dangat ayeuna ieu Neng Yuyu nuju jalan-jalan papenak sareng nyatana Haji Ucuy kitu kayaan mama Salagur euy. Syukur euy. Astagfirullahaladzim. Kahayang jatuh datang Pak Haji teh demi alojang euy. Kahayang ulah lagu nu kitu da teu geulah kalu ceulik lalu alo. Ya cek aing teh tukang kenang teh kalama laweng ngobrol jeung batur. Live di IG. Gani
tingali aing kahayang teh lamun datang aing laguna ulah nu kitu nu kieu samroh gamus cocokeun jeung ieu atuh jeung kopea cocok jeung kopea datang lain aja jumpak lain kitu lho Allah kieu ge haji kieu ge haji macem-macem mau didodet ku Kang Haji demi Allah denge teh kabeh teh loba nu sarusa ya euy iwal ti dewek nu senang wajang demi Allah dibere tugas digugus tugas pikeun ngawinkeun jelema jang ayeuna pal hiburan ulah jang lamun Kang Haji mah payu we da hitung-hitung jadi lebe Kang Haji demi Allah pamajikan Kang Haji geus setuju jang palai lebe mah panyuluran lamun panganten lalaki teu datang kapaksa dikawin ku aing alhamdulillah boga 7 nu hiji si Romlah kadua si Ijah katilu si Devi kaopat si Melda nu kalima si Widya anu pangeunah lamun demi Allah si Ica naon sok Ica pede tapi Kang Haji teu kitu jang boga pengalaman nu Allah boga pamajikan teh nu ka-7 mangeunah ngaranna lamun bejakeun ngaranna teh si Isar teh si besot teh demi Allah demi Allah jang pengalaman Kang Haji nepi ka ningali teh ulah balaringu jang loba istighfar jang mun bisa mah kudu loba istighfar segala rupa teh astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya la ilaha illallah 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 semuanya la ilaha illallah 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 takbir ari siap meula anu kain takbir semuanya takbir Allahu Akbar takbir takbir kalau kita semuanya tidak memiliki iman maka semuanya akan parah takbir takbir aral hayo we kasusah digugulung teh jang Loh ya Allah demi Allah jang ulah kasusah wae yang malah bertobatlah kepada Allah jang hijrah ke jalan yang benar baroga HP pakai beger matak naon lamun HP teh dipakai usaha pakai bisnis segala online jang lebih Allah ayo lo jang takbir sok pakai pangabisa teh zikrullah syifaul qulub ingat pada Allah obat penawar hati jang macam-macam takbir lain Aisyah dibajakeun takbir Aisyah takbir ai takbir teh Allahu Akbar lain takbir lain ya lamun sia kitu wae paehan bae nya aing teu mau wedi lain euy lo jang deketkeun ka Allah jang panyakit teh usaha nu Allah sumerah teh kudu ka saha jang ka Allah takbir edan ditita takbir kalau takbir insyaallah matak lawan lamun takbir teh Allahu Akbar macam-macam paehan Bedegong haji teh mah euy haruh
Usaha Agus takbir. Takbir. Aduh gelo yang bagaimana lamun takbir teh Allahu Akbar yang lain takbir lain. Depi kalemah syahwat Kakang Haji na gejang. Oh. Yo, hirup mah kudu juga Kang Haji ya. Ka Mekah ge geus 8 kali. Wes, Hiji mangsa keur kanu ka 8 kali Kang Haji ka Mekah. Panasna keur 80 derajat Celcius jang. Takbir. Eta keur 70 derajat Celcius cek Kang Haji nunda no yang dinu batuna. Allahu Akbar. Asak. Hah? Asak. Dileyak kontak jang. Suka teh asak. Eta Kang Haji jang tepira Kang Haji nuna tepira nuna lauk asin eta dina pasirna. Wah jang. Asak eta teh. Digusur ucing jang. Suka teh asak aing. Demi Allah jang. Kang Haji dina waktu ayeuna jangan bejaan yang keur kajadian loba kieu keur masa pandemi corona kieu teh jang kudu loba istighfar ya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Yo, semuanya kembali semuanya yo. Ayo yo. Ari sia aing keur astagfirullah sia ditabuh hal kitu jadi nga-DJ ya. Jadi dugem. Aduh, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lah, saja. Kasusah tambah menurang rumah tangga salaki dengarti sok iman temani tapi menena kawas lain wanita ngakoda aduh kukokoda Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Takbir. Takbir. sabala munafik si Haji ulah sok itu meni jiga anu fanatik karena seni teh si abong-abong Haji da seni mah teu haram sia teh nikmat sia teh Allahu Akbar. Allahu Akbar sia kamari dikekepan ke mendingeun mah Gelos loh. ngaku sia basa kamari gini di hadapan gebok Oh, gelo. Menjalian ketan satu saja. Takbir. nya sia malin ku takbir kalang ngajuit sona ge Gempeureun tukang sote jang. Kang Haji ulah sok kitu Kang Haji ya. Bayar ya kamari teh sesa. Sesanaon noh. Kamari pan bebejana Pak Haji teh kabibita arek mere kor mangora. Isi ngoreng Kang Haji teh kala disebal kala ngagereme ece. Bebeja bujangan teh nyaho mit amit lahir. Woi, syok. Edan syok. Bebelaan ngolok ke lauk jair. Mendingan geuning harita kungsi nga-WA. Cenah enci kamu lagi di mana? Cenah kitu ya. Aku pengen ketemu sama kamu lagi di acara di Godang enggak? Astagfirullahaladzim. Sok, pal kucing ngaweaan di dinya teh. Penyanyi di Goda ece teh dibawa ku Ipok Ongah. Di godana eta mah lain dangdut, digoreng dadakan. Sok coba Pak Haji, seni itu nikmat. Hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Kadenge ku Pak Haji, ulah sok ngaharamkeun Pak Haji. Cik nyanyi heula nyaho seni teh. Sok, nyanyi naon bisa. Naon ge bisa. Artis di Goda gitu loh. Popotongan Erwin Player. Popotongan Erwin Player teh ieu. Lamun dibajakeun Erwin Player boga si Ajil teh ti dieu. Oh, gelo aja. Paingan irungna jiga.
Allahu Akbar. Astagfirullah. Sok atuh. Sok kalirkeun talis atul mah mah. Ih, dengekeun nikmat. Bade lagu naon sok? Lagu nu ayeuna. Sok. Lagu Bambung Hideung. Ah, ulah Bambung Hideung. Bambung Hideung Bambung nanging geus bodas di pilok aya. Gelo sia. Atawa lagu hayang anu ngeunaheun nu keur booming. ku puja-puja. Ah, ku puja-puja teu dipuja ge sia mah ngelel. Allah. Nu kumaha sok kumaha maneh we? Kieu mipan sususu. Mipan nenenen. Astagfirullahaladzim. Lagu naon? Mipan nenenen. Gelo sia. Kang Haji ge nya hojang mipaan susu tak gitu. Mipaan kakak aku nyam 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 tuh gitu. Oh gitu. Sok. Mipan sususu. Mipan sususu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelo sia. Nyanyi mipan susu karena takbiran Sri Belgo. Allah. Usumna kolaborasi. Saha ngaran teh sabenerna? Hah? Saha ngaran? Ulan ti Cicelot. Allah. Jurik Ciliwuri teh bahaya ye. Papanjangna cara bulan. Papanjangna cara bulan bisa jadi. Ih, ya Kang Haji, seni teh nikmat. Eta teh seni anu acak-acakan. Lamun Pak Haji Hoyong Pas saya salaki pemajikan geus sedih, nya lagu sedih lagu seni anu pang asli-aslina kupingkeun. Nyunkeun surupana. Nyunkeun keprok pali ditu. Katingali ku Pak Haji. Katingali ku Pak Haji. Kang Ipok nepi ka coplok jeung ramo-ramona. Sok. Sok, kupingkeun ku Pak Haji. Sok. Baheula kaca pangan zaman ngaji. Pak Haji, Naon? buru ah. Gelo sia. Sia. Edan. Gelo lebih kaki dulu ih, wih amin. Oyang iman euy atau Gara-gara sebotol minuman ku jadi sempoyong. Astagfirullah. Gara-gara sebotol minuman ku jadi sempoyong. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, Tambah lagi. Gara-gara sebotol minuman ku jadi sempoyong. Gara-gara sebotol minuman ku jadi sempoyong. Astagfirullahaladzim. Lau Pak Haji ya. Astagfirullah. Rukiah Pak Haji lah. Allahumma lakasum tuwa bika. Ah tuh. Rek buka puasa. Haji. Allah. Haji Edan siapa ulun? Lemelo selo Pak Haji. Selo. Hargaannya Haji Anjay. Gelo sia hayang dibuih nyebut anjay. Pengar gitu wait amin. Saha ngaran le? Selo Pak Haji tong emosi Pak Haji lemelo selo. Islam ji sarua didinya Islam aing Islam selo liur Kang Haji. Lemelo Kang Haji. Kang Haji ayeuna teh organ teh geus eueuh Kang Haji.
Aya ge wayang golek terame wayang golek mah Kang Haji demi Allah. Aing geus jauh-jauh ngeplay nginggal kitu Pak Haji. Nah, Ya cek aing ge siapa aing tengigel di kenangan. Tak gitu Kang Haji, demi Allah geus eueun nu nabeuh Kang Haji, aing teu musikeun. Ulah kitu cek. Selo Kang Haji. Nya. Ulah kitu bahaya ulah mabok-mabokan nya ge resep kanu seni sia teh. Resep kanu organ tunggal. Baheula mah ya Erwin Group ayeuna geus teu labeuh Kang Haji. ipok ongah pandalna eueuh. Ipok ongah panala ge digusur ucing kembali Haji. Aisyah kunaon dalang ngaduan seuri. Aya lu iklan lah Haji kayak pokoknya mau urang nyarita lah kayaknya masih bersama sesuatu ya pokoknya mah Kang Haji. Nah gitu Kang Haji. Oh ulah tuh. Ulah mabok-mabokan. Aing pokoknya Kang Haji arek demo demi Allah. Demo ka saha? Arek demo aing mah pokoknya mah hayang organ meh aya deui. Jeung aing teh meh mabok meh ngeunah deui. Gelo sia. Dahar gratis pada di nu kitu mah Kang Haji. Allahu Akbar. Hayu kade sia. Kudu diruqyah sia. Kanca kaulah ti upacara adat geuning masjid acara kena aya panggung gitu kumaha teh tos lami abi teh acara ngabaksa kudu kumaha aya teh ngabaksa teh teh Ngabangsat we teh ngabaksa. palang siang cing hayang teuing diajar ngabaksa kaulah kanca. Aduh, da eueuh nu mayar kanca. Amuing. Najan ngebandungan jeung ngalamun salaput umur kahayang patema-tema makarep hanteu reureuh ujang. Sok mindeng ngebandungan manusia loba kahayang masih keneh hawak tina kekawasan. Arawu kusiku. Tidinya urang perlu ngaji diri ngaji rasa jeung ngajaga kana rasa anu bener-bener aya dina rasa dirina sewang-sewangan teh ucu. Ukur baju ka awal. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng ku ningali kejadian zaman ayeuna. Memang luar biasa bencana di mana-mana longsor mah. Banjir mah gunung bitu mah nepi ka sagala rupa teh geus hiji cingcirining ka kawasan pangeran nu perlu ku urang dijadikeun cambuk sakan urang hirup dina kabeneran ujang. Laras wa. Ulah waka suka seuri
muncan panggih jati diri cepari basananya. Ari uwa mangan saukur mi HP sisir jeung minyak, mi HP pikir jeung niatku kajadian zaman ayeuna anu memang luar biasa teh ujang. Aheng wa. Mun geus hareng-heng ku dedengan nepi dina waktu kiwari heueuh dewek teh salaku pupuh lemur nya ujang. Sok inggis ku bisi rempan ku sugan rahayat dewek dengan kerengkak-engkakan. Bari jeung kamari cing cirining heuh dewek teh kawakilan ti pamarentah nutup ieu hiburan teh lain hartina ngewa. Lain hartina geuleuh ka seniman seniwati tapi ngadukung. Istuning hayang cager bager tur pinter teh sangkan jauh tinu wabah corona sakitu. Nya. Hayang sehat. Hayang sararehat, boh sehat tinu lahirna, boh sehat tinu batinna pantes saeutik zaman ayeuna nu memang luar biasa teh nya Ucu. Leres wa. Assalamualaikum. Lu. Eta si cepat. Hadi Pak. Mawa saha maneh teh? Ieu si Kiking. Adat-adatan. Hadiah jak. Si Kiking teh yang itu seniman di lemur tumariti sebelah tonggo imahna deket Pak Odin. Tukang tanyi di rombongan teh jeung tukang ting ongkoh. Amoing nya kunaon atuh? Puguh oge. Abi teh bingung manehna teh menta solusi pak abi teh pajarkeun teh heuh ieu teh kumaha nabuh teh geuning hayo we ningal dikieu deui kudu kumaha solusina cenah cek abi teh nyai sanggepkeun we geus we ka bapa. Nah kalah ka dewek Aisyah teh bisa ngatasi kitu-kitu acan pan geus diijinan ayeuna mah atos duka kumaha leung meureun heuy ka abi mah sok sieun dipenta duit. Jadi meureun hayang langsung ka bapa meh puguh anu real anu nyata kitu maksudna teh Pak kitu maksudna teh Pak kitu apa maksudna teh mana si Kikingna keun munga moal sieun kadieu lu ilah illallah moal besing sieun kadieu itu cenah ke Bapak Semar itu mau izin kemana naon gitu moal itu izin mana naon gitu itu kita kan itu bodoh nggak izin mana naon gitu bodoh sih aduh mana naon gitu sok eta pur langsung sak itu deket di hadeup kuat ke slow motion gitu. Sia teh lamun kitu jauh sia teh barjeng deukeut udang king kepetumun nama cina murah kebaiku si maneh ngomong naon sia teh ini ya si bener atuh ngomongna kala dunia merah cat koneng semprul Semar aduh nyangakeun wa Semar abet paralur maklum nu kasihun nampura anu ditedang nyangakeun hiburan nenek kesedaya keunggang wayai tukang bajigur gur si bale sia tuh kumaha atuh nu alusna
Sok itu nggak dihus maka itu. Aduh, nyangakeun pas kelima ko pas kon pada lemarin. Rene 7 bulan kantaran di kompa parat kana dada. Dahar manik itu tukang olah-olah. Lumpah lempong ngadu pipi jeung nu ompong. Ewot Kang Erwin numpak balon. Nah, ari seniman mau unggal ngomong make jeung Kang Erwin numpak balon ka cipta Ujang. Paralun maklum anu kasiun nyemar ampur anu ditada. Kali eta di ladang ayeuna kaula nyangakeun sadaya-daya paralun maklum anu kasiun secara anu kabantu dikapeng kepemitan atau kacadak tilicin kasongom ti songom meuneu ka galudra. Ngomong naon sia teh? Urang mah teu bisa ngomong wakilan atuh ku didinya. Sok diajar wani kudu gentleman tadi ngambek ka dewek. Atuh daerah moal. Bener gitu. Kumaneh we era. Allahu Akbar. Ini bau hapuk iket teh. Aisyah tidak tradisional ayo mau bawa apa ke teh. Ampun kikin teh. Kokoh minta tulung tapi Kini ngeledek. ada hareupan Teh. ka ditu diuk pan ilyangna. Teh. Geus jang. Cici eta teh Geus sok atuh ditinggalikeun. Yo. Cicing dobrokeun. Sok obrolkeun. Aya naon cenah Ujang? Ieu cenah Pak, ieu teh intina mah ti seniman. Meureun heus salaku seniman teh pan hayang aya kepastian. Ongko manggung ditutup, ongko manggung dibuka, ayeuna ditutup deui jadi kudu kumaha ieu teh sangkan solusi. Kudu kumaha? Geningan bapak maneh macana naon geus syeri. Syeri teh nyincirikeun eta teh ka bunga. Ulah sidih wae. Oh, jadi lamun hayang syeri teh kudu Kumaha maneh we Aduh, ampun. Kumaha we pokona mah. Ieu rek kain oge. Hampura Jang. Cana naon bapak maneh mah geus keun hampura. Matak sama meh urang dihampura ku batur, urang mending ngahampura heula ka batur. Bisi atawa minta duit ongko. Ini teh nyari. Allah. Lah kitu Pak. Hampura aja. Hampura kumaha ieu Bapak? Dulu itu si bonsai nuturkeun si Ekon. Kon! Bonsai, adieu. Kalah Pak geuning narurutulkeun rame dulu. Bonsai mana beki gaya Ekon. Sampurasun wa. Abi mah ieu we salabaktos Pak Semar. Aduh. Calalager ilaing mucu. Alhamdulillah. Hong Acana Maria gitu naon orangnya gitu we wa. Aya naon ieu teh make jeung darawas ge sok bising boga kahayang. Ekon. Hanya Sama tujuan nyarita. kieu abi teh tujuan jeung si Kikin. Tujuan mah kumaha? Nya pada naroskeun perkara izin sareng teu izinna nu nanggap gitu. Nya. Ai si Kikin adat-adatan. Allah. Cing cobi digentos mikna, digentos mikna. Faktor usia eta teh Mang Ekon. Lain ieu mah ieu. Henteu Mang Ekon mah tiap kawinan ngerebek. Si Kikin aya ribut rek cerai jeung pamajikanana gara-gara tarana beuh. Sumuhun. Lain ulang teh kudu motekar. Ulah nganekeun we dina seni ieu. Cara di dieu pepelakan, kerusum pepelakan. Kon kembang tadi geuning kembang naon. Nya, tuh mikna digentos mikna. Uing enak keur usaha melaku meuli jeung cengkeh. Tuh, alus. Dikawinkeun. Jadi naon? Naon?
jadi kumelkeh teh. Tah melak naon deui? Malak naon deui Mang Eko? Ayeuna nyeun bonsai jagong bisa dijieun bonsai. No jagong. Jagong jadi urap. Jadi naon? Sok jadi bisi kiawa. bisi boga aspirasi anu rek ditepikeun pek tepikeun. Abdi teh dinten enjing nya dua dinten deui lah pinten teh enjing. Ari kelas nama enjing ge manggung. Margi masih sang saya. Ya teh izin teh tos dibuka teh acan kokot manggung teh gitu. Oh, izin manggung. Mohon. Oh, berarti lain teh bener hayang narabeuh deui inti namanya ujang. Hayang nabuh deui. Ari nabuh mah kumaha nu nanggap kita. Kan abdi meureun kawakilan ku rek harajat hayang hiburan teh keula cenah cang saya keneh ya teh nyunkeun kepastian lah. Tah kitu bener Bapak naroskeun ka si UH ka UH. Ka Papalin Mas poekeun keneh di manehna ge. tak itu tadi ge aya baksa geuning teh nabuh gini kalau datang we hungkul gini. Iya gitu. Upacara adat si nogo karunya gitu. Heeh kieu. Bonsai, Iya, wa. ekor, Mohon wa. pot, naon Pak? King. Iya. Meuli teh nyari si King. Kieu hampura. Samemehna dewek karak ngabejaan jeung emang heuda maklum. Karak kamari sore dewek teh hasil rapat jeung gugus tugas kabupaten jeung dinas budaya pariwisata teh. Netelakeun ayeuna mah geus ulah hariwang ulah melang. Da ayu panggungeun mah ayeuna mah meureun heuker seniman pikeun ayeuna ngahibur teh geus dibuka deui. Alhamdulillah. Ngan meureun kahiji urang teh ulah poho kana protokol kesehatan ye. Ulah sok jadi parasea da sebenarnya mah pemerintah oge nya ka ilaing ka salarea. Entong nepi ka cek paribasana rakyat katalangsara akibat wabah anu disebutna corona. Geuningan ayeuna geuningan heueuh saeutikna corona ge masih kene aya merajalela. Eta pisan wa. Ari maksudna pemerintah di dinya nyarek ulah aya hiburan tetapi lain nyarek ka seniman da eueuh dina tulisanana seniman dilarang manggung. Intina mah dihindari kerumunan aya ngaran-ngaranna manggung di nu nabeuh dengan piraku aya hiburan aya teu diigelan mah teu ngeunah. Eta. Nya. Jeung piraku eueuh nu lalajo leung basana nanggap calung bisa ditongton merenya wayang tapi da calung wayang oge da geus lagu diigelan mah sok hayang di diigelan. Tah gitu. Ka perapat. Tah kecuali nanggap rapat atawa kampanye meureun ngan caricing geuning kieu. Tah ku hal sakitu intina mah pamarentah teh nya lain nyarek. Intina mah diheupeula wayahna sangkan memutus mata rantai penyebaran COVID anu disebutna COVID-19. Corona disebutna teh nyarek salarea teh intina mah nyaah. Laras wa. Sabab naon kembali ratu tara nyiksa pamarentah tara ngahukum iwal akhlak pola sorangan nu bakal nyelakakeun. Laras. Ulah waka nyalahkeun ka pamarentah. Nya cacakan pamarentah geus omat-omat diwanci-wanci tita make masker oke di jalan bari jeung momotoran geuning jarang aya nu digugu keneh. Eta bararandel keneh nya. Wayahna meureun ti Satpol PP kabupaten ti gugus tugas meureun mere sanksi jeung denda teh yeuh nyaah. Ayeuna anu teu make masker di jalan di pasar meureun wayahna disanksi meureun aya nu push up teh mah. Eta. Nepi ka anyar di media sosial geuningan anu teu make masker cenah ngasaan asup kana peti mati. Laras. Terus kanu pasaran. Atawa si lain meuli besing hayang tengah gugu pamarentah mah besing hayang ditahlilan hayang ngasaan dan nyeri teh. Nyerina kumaha? Nyerina yeuh alam kubur teh alam anu bener-bener langgeng bucuk. Laras wa. Lamun ditingali ku urang intina mah meureun yeuh nya mi HP sisir jeung minyak, mi HP pikir jeung niat kudu heueuh bisa ngajaga diri pek meureun nararabuh mah da geus diijinan kamari sore hasil rapatna ge. Kitu nya. Atuh anu dinu rapatna teh di Dewan Kebudayaan Sumedang ngilu rapat. Terus aya deui ti komunitas-komunitas seni aya Sumedang Asosiasi Sound System ti Pepadi Kabupaten Sumedang, terus di Kendanger Sumedang, terus di Pami Sumedang, terus loba
istuni ngahadiran teh yeuh sangkan urang teh kudu bisa ngajaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Wayahna meureun ka seniman seniwati ku zaman kiwari mah ulah wani-wani ngupload foto lamun di nu mana keur nabeheuk teu malah ke masker bahaya. Eta Nya Bahaya. Mamala keur salarea sok lamun ngupload foto di nu media sosial mah heuk parake masker kecuali da geuningan teu di masker oge ayeuna mah aya disebut teh face shield. Oh pesil. Nya anu jiga tukang las geuningannya. Heueuh tah intina mah kitu. Pek nabeuh meureun kahayang teh geus bisa. Ngan anu jadi pikiran dewek teh arina izin geus dititah, izin geus diresmikeun deui tapi nu nitah geus eueuh ieu teh kumaha ieu teh. Eta oge jadi kendala oge. Jadi kendala. Sok atuh wayahna kangge ka pamirsa bilih meryogikeun hiburan. Eta. Aya atuh ti digoda oge aya Erwin Entertainment nya. Oge aya Ipok Onggah Entertainment. Teu kudu neangan ka batur. Calung aya Calung Amor alhamdulillah. Atuh boh milih meryogikeun MC kanggo hiburan sunatan, resepsi pernikahan, tahlilan aya Bapak Haji Bonsai. Bising perlu wayang golek meureun aya dewek. Leres. Meh dewek teh dagang hayam penyet wae. Untung eta ge dibeli ku ieu ku direktur. Untung ngan pepujuh palinten was kediknya. Sok. Di mana seniman kayak geus diizinan, Kang. Utamina ka rekan-rekan generasi muda nu resep hiburan, gitu. Omat ka hiji protokol kesehatan, kadua jaga keamanan, jaga jarak lah. Keamanan. Oke Ekon, ayeuna teh urang ngabewarahkeun kieu teh saeutik deuleu nu lalajo teh. Alhamdulillah. Tepuk tangan Kang Deka, urang Batu Karut sadayana. Batu Karut. Nuju nonton api ahau di Posrona sasarengan tah. Oge atuh tadi garwana Bapak Haji Sahat tadi teh anu kamari boga hajat teh anu ti Febri teh. Oh, Ibu mohon Kang Nanang bawa tadi jalidung tak kitu nya mudah-mudahan atuh kangge ka keluarga besar dalang cilik anu ibuna kamari ngantunkeun Bapakku Osid mudah-mudahan sing dipaparin katabahan. Amin. Sing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kayak urang ngadoa bebarengannya. Tah kitu ayeuna teh anu nuju nonton bareng teh Mamah Yayat cenah ti Cimalaka. Di pasantren. Urang Ciwaru saciwaruna. Urang licin-na, urang leber. Urang licin. Tah pokol mah kum sadayana intina mah meureun nya mi HP dewek teh Bonsai. Leres. Geus bisa nararabeuh deui. Oge ieu barudak tuh tingali kamera video tah barudak anu zaman ayeuna. Geus boga pangabisa, geus boga keahlian mudah-mudahan dina nungtut ilmuna sing aya dina kalancaran. Cepajil hatur nuhun sing loba berkaya nanjarkeun Cisarua saka Cisarua leuwih maju. Tak itu Kang Agi. Alhamdulillah perlu urang penerus budak ngora zaman ayeuna teh sabab budaya urang nu urang keur urang kudu ku urang dilesarikeunnya. Bising aya sepatah dua patah kata pek. Sok. Mangga Ekon. Kang Bonsai Teu kasepuh. Sok sepuh. Hanya umaja kasadayana warga Sumedang utamina. Warga Sumedang. Upami teh mah bade gaduh hajat hiburan mah mah tong ham tong hariwang maksudnya bade hiburan mah mangga tapi dengan catatan hiji protokol kesehatan. Kadua ke dina waktosna breng hiburan teh umat jaga ketertiban keamanan ulah duikeun ka aya dugdek gitu. Tas izin sing lancar. Amin. Takbir. Yo. Aduh. Aing ke Pandorian gelo gara-gara lu mabok. Tas jageurkeun heula punten ki. Bangga. Lah nya anu mabok eta nepi ka kitu. Allah manggih artis dangdut di artis si Ipok datang teu puguh-puguh dia aduh ampun. Lain bae da ayeuna ku Wasemar panginten di amplop asal pangnutupkeun acara we. Urang tutup ku Pak Haji mula-mula. Urang salayana sing aya dina ginanyar kawilujengan. Sing aya dina kasehatan, mudah-mudahan sing dipaparin kanikmatan munggu Allah Subhanahu wa taala. Sok tanganna kaluhurkeun urang enta sasarengannya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sakitu ti Kang Haji pamitan sanes bosenan mari waktos parantos tanya kapan di sana gunung di sini gunung tengah-tengahnya Pulau Jawa dalangnya bingung dalangna lieur isukan nu penting mah bisa ketawa tepang deui masih di si cepot lolong seran